nongkrong yuk dia di warung atuh euy coba eta kopi geus beak deh coba di warung itu ke mana yuk? ngopi apa nang ngopi Mana yuk? Aduh, ngopi apa nang ngopi Kenaon ari yuk? Kang, ngopi kopi Kang. rokok opat ting kopi opat Kenaon itu? opat konggus rokokna apaan cenah tadi nongkrong aku di dia Ih, nah itu kumaha maksudna nya? Pokoknya mah. rokok batu sareng naon Iya bang. kopi opat Kopi na opat. Jadi bayar ku nya. mayarna Iya bayarna ya. Anak yang duit di mana? Yang nyaho. nongkrong di dia di warung Nongkrong ngumpul aing na. Teh yang nyaho aing mah. ning sundut heula Ih, pokoknya mah teh nyahoan naon bayar mohon. Ya, saya mau urusan anak ya Hatur nuhun rokok. Kang, rokok bakal Kang. katampinya aduh iya nya, dibayar ku nya. dibayar ieu Nuhun. jadi kalau tempuan buntut naon ya nganu kieu mah lain buntut maung ya buntut macan nu kieu mah kopi opat apes rokok opat 100.000-an tak dibayar iya lah itu DP aduh ampun naon ieu DP segala DP ya 100.000-an DP lah 10.000 bayar di tahun harap kan dibayar geus gajian tuh meta iya 10.000 di si meta we ge tahun harap apes aing Iya kebana ya. Oh iya KB ya. Tadi itu tuh kawetan. Ayo watasnya sama mana ya? Itu tungtung tuh aya tangkal naon tangkal kadun tuh. Oh itu di situ. Watasnya nu iya ya. Ada sugan 50 tangkal mah. Oh itu 50 tangga kabehna. Jadi yang sabaraha itu bener itu. Bae lah 30 oge dijual. 30 mah tuh tarik teuing euy. Iya sakitu lah. Kan bae teh kabeh ge DP na heula we. Teh sugan teh dibikeun 20 juta sugan aya soal duit mah gampang. Udah sakitu wae. Sakitu mah tarik teuing euy. Bae teu cash ge. Jadi teu naon ya di DP-an heula. Teu naon. Tapi teh arayaan KB teh. Ayaan jamin balikeun deui eueuhan mah kajen terjadi teh. Teu naon lah kieu nya. Kurang di DP-an heula tapi engke sasali transfer. Lah teu naon. Ieu mun teu salama karek aya duit teh 1 2 20. Iya karek aya 23 juta. Berarti 7 juta tadinya. Heeh. Kita kabeh berarti nya ente kabelah ditu weh. Ayaan tapi cengkeh mah euy. Aing dagoan heula sakedeung yang modal. Reka mana? Tadinya heula sakedeung yang modal. Urang ieu teh neneng. Heula we sakedeung tungguan heula sakedeung. Aduh, urang ieu teh ningali angga sorangan. Heeh. Moal naon? Moal. Ayaan tapi euy ai cengkeh nama ieu teh. Kang, nanaonan di kebun urang? Hah? Nanaonan di kebun urang? Ieu keur ningalian cengkeh. Cengkeh. Heeh. Emang ieu cengkeh saha? Dia nu boga anak ka dieu gitu kemana ke modal heula cenah. Ieu mah kebun urang. Itu kumaha itu teh? Kebun urang sok tanyakeun sok ka urang dieu. Urang teh ka dieu teh kontrol. Nya ngaku-ngaku meureunnan. Astagfirullahaladzim. Sok tanyakeun tuh ka imah nu tuh. Pangtungtungna. Ieu bieu teh, dieu nya ieu nu boga kebun teh ka dieu. Arek dijual cenah ieu cengkeh teh malah geus ngobrol di jalan. Ieu hayangna teh 30 juta kurang teh malahan mengisi DP-an. Ieu mah kebun urang. Duh, ayo Dia jadina sabaraha? jadina 30 juta di DP-an 23 juta. Ya tipu. Ieu mah kebun urang. Aduh, ayo 23 juta. Lu bener ya teh? Bener ya. Urang ka dieu sore-sore maksakeun naon. Isukan teh rek aya nu nempoan geus jadi. Hargana teh. Aduh, aya bieu teh da. Aduh, nyaan aslina nu boga nu. Aduh, nyaho. aya. Ieu mah kebun urang. Kade. Wah aya nu ngalayeun. Aduh, aya nu bieu teh nu meulina ka dieu. Aya nu ieuna. Ieu mah duit ya mah. Nu boga na bieu teh ngaku-ngaku berarti. Aduh, 23 juta. Aduh, aya.
Balanya. Banyak. Apa terah. Terah, dik. Aduh. Terah sok balanya. Beri balanya mak. Tong songong teuing atuh deket-deket teuing parkiran teh. Apanan biana belah dieu saeutik gitu ame tengah halangan. Balanya. Mohon banyak. Oh. Lumayan ya. Hiji, dua. Balanya. Aduh. Yang lain tuh. Hiji, dua, tilu, opat. Lumayan. Sugane namahan deui ya. Lumayan ya. Motor arah lusung kok. Tos. Yuk, Nih balanya lagi duit lagi tinggalin. geuning teu jadi. Tinggalin duitna. Oh deui. Iya, parkirna. Apa duit lagi tinggalin kumaha bayar parkirna. Aduh. Jadi tuh. Jadi bayar parkirna. Aduh aing mah. Sugan aya deui gantina tuh. Ah, iya. Biar ya. Aya. Ya. Aduh, saya pangsulanana tuh namanya kenging sakieu. Wah, ya 50.000. Uya 50 atuh. Oh, yang dipiralkeun sama bayar parkir mahal-mahal teuing. Orang Wah, receh. aduh. Aduh. Iya. Jadi gratis. Oh, receh, Pak. Aduh. Lu tadi itu gratis. Aing aja mah ya parkir ningang di kieu wae. Itu yang bayar mana emang mangganing aduh pamajikan aing mat. Ih, saya kalau berapa tuh? Pada raah nyata lah. Aing. Bersisip kieu ya. Oh, jangan ngopi-ngopi aja. Eueuh, mun aya mah nya tapi duiteun. Ya. Iya. Ye, si ayeuna mah. Lamun hayang duit mah yang ngopi. Naon? Urang agadagan ojek sahawe nu liwat. Kumaha carana gitu? Iya ye. Sahawe nu liwat ojek ka dieu, urang pura-pura manehana nyumrag hayam urang gadagan, ame engke manehana ganti rugi ka aing. Aya jang ngopi jeung jang meuli rokok. Oh, oke. Wah, tungguan geura. Iya, aya Ah, ini iya. juga nih. Kadang. Ada si. Naon Kang? Naon itu lain. Kela. Bejana tadi di ditu nyumrag hayam can di dinya. Emang kumaha gitu? Lain kumaha pokona mah lamun nyumrag hayam kudu ngagantian eta hayam. Emang tadi itu hayam saha? Hayam urang. Naon hayam urang teh mah? Oh, hayam maneh? Hayam urang jago. Heeh. Hayam urang. Oh, si eta. Jadi hayam nu duaan. Heeh. Kumaha tuh? Kayaknya gantian, cepet hayamna geus aya nomor cepet. Kumaha tah? Hayamna nu duaan. Heeh. Terus hayam ganti rugi we pokokna mah ka dieu di mana enak? Nya hayam lain geus pae. Pae di kubur. Keula. Hayam katabrak. Heeh. Ya. Berarti hayam teh sakola. Mendingan Ayam dalam hayam biasa ulina di buruan, di kolong, di buruan. Ayam motor mah teu salah di jalan. Berarti hayam teh sakola. duh, nah di hayam teh sakola dah hayam emang teh Tah. sakola. Ayeuna mah urang rek minta ganti rugi. Geuningan? Labu gara-gara nabrak hayam tinggal itu motor barabak ieu. Oh, bener. Motor ke labu. Tuh ini suka jual jadi kieu urusanana ieu teh. Ih, urang mah teh ganti rugi hayam urang oge. Urang mah ganti ieu motor. Sok. Ayeuna harga hayam sabaraha sok. Anjing ditungguin ka dinya di. Anjing makaning mahal motor kieu mah. Ngomong anak ge. Ah, buru-buru ganti rugi ya. Barabak. Buru ganti rugi ya. Sia ada gara-gara anak anjing. Dengan apa? Aduh ya teh. Ayo duit. Mung mau main gitu sakitu.
Aing berenang tadi nyebut moga. Apa yang adekan? Aing nyerian aing. Apa aing anjing? Justru orangnya sebenarnya mana yang anu boga hayam eta rek ngetakan. Apa aing leungit? Ya kan? Tapi kela ya. Uing tadi karek ngojek. Waktu kasih tanya dia ngobrol di layar. Ganti. Aing jadi ketemuan ya anjing ku sia tuh goblok. Itu yang layar mana emang mangani-ngani pamajikan aing mah teh cacang. Aing Ampun. Mana ka dia ke? perlu diganti anak. Tahun dia Dia mah. Waktu kasih tanya. Ai tadi orang lagi nyem duit sabaraha? Tadi kau orang rek pinjam 200. Ai mere sabaraha? Oke, standby, kamera ready, sound ready, 3, 2, 1, action. Kopi bea kayak pereda satu paruh lah. Wah batur na kieu ngopi teh sorangan. Aya, ya jelema teh. Aya geuninganan. Kang, aya di imah beneran Ya kebenaran ya dia ngopi tak milihan kopi mah. Ah, Batur orang di tadi. gampang ngopi mah. Orang aya nu leuwih penting ye. Naon? Nginjem duit sugan boga 200 mah. Aduh eueuh 200 mah mun 100 mah aya. Oh, mah nyameureun geus gajihan. Can bubuh ya aya 100. Sampai mun naik mah 100 nego aya. Yang geus tuh lah. 200 mah eueuh. Gak sakieu-kieuna duitna eta. Oh deui. Siap. Nuhun atuh nya. Heeh. Urang rusuh ye. Heeh. Perlu Maaf heula. ya heula nya. Kayak gampang ke berang ka Didi. Atuh. Aing keur duit sakitu-kitu nanti coba boga udud deh. Udah mangkat lah paling kata yang minyak pak. Jong-jong semoga duit mah. Kari kamana pilihareun ya. Kayak kieu. Bingung mereka teh jarno. Juga geus aya beurang. Wih, Kang, Tadi yang main utang ya tadi. bayar hutang. Tadi Pak minjam ke orang. Yeh. Justru tadi orang lagi nyem duit sabaraha? Tadi ke orang rek pinjam 200. Ai mere sabaraha? Mere cepet bandi orang mah cepet. Berarti kurang cepet ka urang. Urang teh ka dieu trek mawa sakurangna nu cepet eta. Jadi kumaha ya teh? Ieu nya heuh apan di dinya nu kurang 100 ka urang. Lagi pinjam 200 nya. Heuh pan urang nginjem 200 ya. Tadi mere sabaraha? 100 orang. Berarti kurang 100 mah ka dieu kan. Jadi orang 100 juga nih. Heeh. Dia kan 100 deui. Urang haja ka dieu trek manu 100 na. Ya. Nuhun. Jadi kumaha teh kelak-kelak. Kumaha teh? Heuh, urang mah nyokot nu sakurangna 100. Lanjut guys lah. Jadi bingung ya tadi teh emang nginjem nama 200 ya tadi beres 100 dapat tadi 100 nih tapi kan manehanana dong nginjem pusing jeung ka amu wae di batur paya di imah